Bi, Sakelebat rerendengan bari ukur lain pena Bi, pinuh ku Bi. nya Pak. cik nyala cehel kali ya. Oh mohon Pak ke sekedap atasannya. Mangga Pak. Bi, hari si ibu tadi nyarinya beri kamar. Nyaris nama bade ka arisan surat teh Bapak. Nah, hari si bilang itu. Buka pamitan ka mall heula teu ka mana jalan-jalan gitu. Atus Pak, Gimana? kapan kerja Pak? Ya. Kumaha pemajikan teh. Kemari cik keneh geus balanya ke Singapura. Ayeuna geus jalan-jalan deui cik si Ibi majakeun ka arisan. Kumaha ekonomi urang teh hancur. Oh, Salam. gimana Pak? Ketinggalan aja itu naon. Ari mama tuh di mana? Jam sakieu karek mulang kita diangkat di isuk-isuk. Ada apa? Eta rencangan mama mau biasa gini shopping. Ngajak arisan yang mama teh ngiringan, mah arisan da lebar ngiringan mah lumayan. Ya kedah tahu waktu we atuh waktu pulang mah kudu puting kieu. Atuh pan nih karek ayeuna telat. Terus mama rek gentos racunnya. Saha ieu? Asa terkenal ieu mah cangcut teh. Ieu mah cangcut abi. Buah-buahnya ieu mah aya naon. Pak. Ada bapak tadi selama mama angkat nama mangga ibu. Ah, bapak mah di bumi. Bobo ingin namanya keluar di kamar. Bojong saha? Nyalira atuh. Tong bohong. Nyaan. Naon kitu? Ada ieu cangcut saha? Terang. Pak mah Mamah mah teu boga cangcut jiga kieu. Eta cangcut saha? Ngaku. duka atuh mah. Coba tangan ke si Ibi. Bibi. Bibi. Mohon Bu. Bi. Kade geura sakedap. Mohon sakedap. Tinggal. Aya naon Bu? Tadi kenapa Pak? Cangcut ah. Ieu cangcut saha ieu? Duka atuh. Aya di kamar dina kasur. Duka atuh teu terang. Da ibu mah teu boga cangcut jiga kieu. Aslina Bu, abi mah da tiap hari kita terang aja cangcut. Duh tinggal ku ibu, abi mah da terang aja cangcut. Tunggal dinten oge. Da abi mah eta mah teu terang sanes cangcut abi sok teruskeun ka bapak. Nya Pak, bapak terangeun abi terang aja cangcut. Mohon. Nah, bapak bet bisa apal? Si Bibi tara make cangcut? Pak? Jawab. Da nyampe wae. Alusnya aya dunungannya ho, pembantuna tara make cangcut unggal poe. Ampun mah, ampun. Ini gak pani. Aduh, di mananya bumi si Uwa teh? Badan tuh maros. Ari bumi si Uwa di pali mana? Uwa mana nya teh? Eta geuning sekolah dongan. Oh, itu teh di payun, engke aya belokan, aya bumi, anu panggung, anu kayu, eta bumina. Oh, mohon. Hatur nuhun teh. Misami teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Nggak kelebat? Assalamualaikum. Si Ece geuning kan suka teh saha?
Wah, Ai naon? abi teh bade nyukeun tulung. Tulung naon itu menira reuwas. Rusuhan gitu. Cing tulung naon. Abi teh bade nyukeun tulung ka uwa. Eta budak ceurik wae diisuk-isuk eureun-eureun. Oh, cerik wae sugan teh naon. Nya. Kayak tukang ubaran. Orang Ya, sareatan. Nuhun. Alah, kadosa. Gusti, cai na jadi belah segi cakap. Saha ngaran budak teh? Andi, wah, Andi? uhun. Tah ieu lucurkeun we kana mastakarna. Uhun. Nya kitu we. Itu unggul, Nya insyaallah. Nuhun atuh. Atuh nuhun, wah. Nya mangga. Tapi wah, Ah, geus cai bohorkeun we kana mastakarna jung. nuhun atuh nuhun. Nya. Wah, kemana sih wah tadi? Wah, Heuh. wah, Oh, aya naon deui, Cek? itu naha budak teh. Terus dicampur teh kawan-kawan ceurik gue bagi narikan ceurikna teh. Nah, hanya tara-tara biasanya diberi sama potong cai kecap budak teh. Ayo orang teh anu budak ayo. Ayo gerak. Tuh, Ayo. ayo. Wah, ayo mah. Mana budak aja? Iya di dia. Ini kan. Ayo. Oh, jero. Di jero. Mana aja? Iya di jero sumur. Astagfirullahaladzim. Sama dua-dua oke mah jempe atuh budak teh. Eta masuk ke sumur budak teh. Paling. Iya pegawaian si Madlias kumaha si goblok teh. Si Budi sarwana deui. Aing air pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana di mama? Eta terus di pengawasan biasa, kieu pan ada istri soleh kamu. Ih, belum matikan teh benernya. Alhamdulillah. Doakeun ke Bapak Cing saterasa soleh abi. Amin. Pak, tadi teh mamah teh ngadangu eta ceramah ti Pak Ustad. Ari geningnya umur masa anu apa? Tak bisi urang teh isuk pageto kitu mau teu mamah teh maot ti heula. Bapak mah kawin deui we nya. Nah, hari mama ngomong teh kemana wae? Ari bapak, ieu mah amanat ti mama. Terus si mamah maot ti heula, omar bapak teh kudu kawin deui mean ngurus. Emangna mama ikhlas bapak kawin deui? Nggak ikhlas atuh, we bapak aya nu ngurus. Nya atulah hari eta geus jadi amanat mama mah. Insyaallah bapak dilaksanakeun. Pak, kita bapak nikah deui teh nya. Canak istri bapak teh ka dieu, ka bumi. Tempatan deui ieu bumi cicing di dieu. Eta we acuk anu mama, anggoan ka dinya. Sareng make up eta kosmetik geuningan nya. Anggoan. Nya Pak, hiji deui eta cangcut anu kenging meser kamari teh geuning di umur jeung bapak teh anu warna beureum eta dianggikeun ku bapaknya. Is, moal tiasa tuh mah. Ari bapak jeung moal tiasa da eta mah enggal keneh. Ya moal tiasa tuh hari mama. Mama mau ukuran anak S, hari itu mah XL. Astagfirullahaladzim, geuning bapak teh. Ih, urang can moal oge. Saringku geuning mana teh? Saringku. Oke, urang teh mau teh saringku. Ya Allah. Mana budak? Mana budak? Di jero sumur. Ah, geus cai bohorkeun we kana mastakana jung. Abi teh pada nyukeun tulung. Tulung naon nyi, mun reuah nyiri
Seren. Boga cangcut juga kieu. Asrina Bu, abang mah non. Ah,